Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, simkuring Muhammad Jafar Sidik, kelas 12 IPA 2, nomor absen 12. Di dia abdi bade macakeun warta Sunda anu bade uprak pelajaran bahasa Sunda. Anu judulna nyaeta Kareta anjlok di antara stasiun Manggarai Sudirman. Kareta anjlok nomor KA 2473, rute Manggarai Bukit Duri, lumanggung di antara stasiun Manggarai Sudirman. Rebo kaping genep April 2018 sakitar jam 15.04. Akibatna sejumlah perjalanan kaganggu. Kareta relasi Bogor ka Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sabalikna pikeun sementara waktu teu bisa dilakukeun. Kareta relasi Bogor jeung Bekasi nuju ka Jakarta sebagian ngan ukur dioperasikeun, tapi Manggarai jeung sabagian tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta kota. Pikeun nu ngagunakeun jasa anu embung nanggoan pikeun ngalakukeun tiket di loket stasiun jeung dipenta ngagunakeun model transportasi lain, ceuk Humas PT KCJ Eva Khairunisa ngaliwatan katerangan anu ditarima tim redaksi Koran Radar Bogor. Manehna oge menta panumpang merhatikeun kasalametan sewang-sewangan jeung deui henteu maksakeun naek kareta lamun geus pinuh. Lamun geus pinuh mangga dagoan kareta anu salanjutna, ceuk Eva. Hatur sakitu warta Sunda anu ku abdi didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.